Assalamualaikum akang dulur, akang bos, galuh kidul, poek. Jumpa lagi di acara masih vlog pesawahan dan musim nyangkulnya belum kelar dan sebagian sudah ditandur. Sambut pagi ini dengan yang gerimis, walau hati ini menangis dan ingin megang yang selalu berkumis. Apalah daya, kita bukan pengemis, ya pokoknya harus bergerak, tipis-tipis, lumayan. Hatur nuhun subscribe-nya, dukung terus Galuh Kidul. Terima kasih, salam Sunda, salam ti Galuh Kidul. Tuh, semalam tuh hujan banget. Awali pekerjaanmu dengan sarapan, bukan harapan. Harapan palsu meren. Langsung. Mantap kanjut, mantap kanjut. Daharna saya akang bos. Cuma merenjengkol rica-rica sesa kamari merenjengkol nan digoreng. Saguya menikelet gusti kayaan petani di perkampungan makia. Apa sih taya kang bos? Teman ake, darela orang mah. Dahar, dahar atuh. Pana bikin ngadaguan iya. Tanya kan itu SMS. Kataan lebu rin gemuk ieu. Biasa juga katongos ting ka mana? Ka. Ake. Oh iya yang ieu. Lebu. Aya kadung nama sudah katong wae deui. Yang lebu. Aduh. Ieu canda hada. Jengkol tua. Hah? Jengkol. Aduh, keur ngahuap. Aja akhirnya di video oke. Jadi duit. Arek tuh jadi duit. Ayang. Kalau video nggak sebenarnya gerep mah video. Video. Dahar cepraus ya. Yang tak kokak. Tak jeung ieu bandingkeun ya. Oh ya. Ah, tak jeung ieu bandingkeun ulah jauh teuing bedi itu sanguna. Tak kitu. Iya, pewak. Beah da enak. Tuh ngariung. Nah ya. Lantai kolot kemana wah lo? Deh, yang gering. Kalau teh muriangan, cekulan teh modern sate. Kamar teh, wah. Cek wah cen tuda, iya. Anu tanur ayah kagimbal. Aduh, ipuh. Langsung makan yuk. Nah. Guys, 57 menit. Ya masa. Ya tuh sangut iya. Naon? Mapan. Itu kan kencel. Heeh. Gaya lah kencel. Mangan iya. Naon iya sabrang. Sabrang. Teuy. Caina ngabanding. Tah. Aya galon. Oh, aya kuat. Tengah halangan ngahuap henteu. Kir. Tah kitu. Tuh aya. Tuh. Yang sih nyon solokan yang cang. Lihat mesan. Nanti no. Jengkol goreng lada. Ya, yuk. Dengan pisan aki gapuh. Lain dengan iya. Tuh gak duit pisan aki. Aduh, itu. Misalnya, duit ke kumaha? Ya ini mah saya ngerti.
Ini kayak nama. Mau kena kajal mah kumaha heula. Sulit. Yo. Carana kumaha heula nya. Entas ngocorkeun cai nu ti sawah mama neng. Ini teh kapican ya. Henteu, ayeuna mah ka dieu. Tadi geus ngobrol jeung Warto. Geus bedahkeun diri teu ulah. Engke selain ngaganggu. Kurang sayu. Dia macam mesin iya mempuguh ngerti dia ngasih pepetnya. Ari ieu mah geus peutungan mah ka arah ka tonggoh ceng deh kitu da geus dilandu. Nana solokan. Nyawa jeroan solokan. Lebih ya. Ada eta. Nah. Nang tekoy pe eueuh. Di mana? Jauh tuh. Oh. Oh. Bawa mana? Pakai. Sudah cek asbun iya. Dia belum di wetan mah, sama wetan. Mbak, ngomong. Ya, ini penaharan. Ilmu ya, niat mah. Iya. Nggak sawah kemana enak tuh udah saung di bebenar. Suruh robanya. Masih ya nanti hitungan. Memang. Masa terasa. Tok ngoge ayam cek cai mah. Di mana nu teh sawah? Untuk ngutong cajat. Aja coba deh nya. Soalnya Tengah bisa kan kamu jauh mulanya. buat beri nyadap. Jauh. Ya waktu ieu mah ibarat ieu ya. Mencukan aja mah. Mun barang gawe di sawah senang teu muruhkeun. Lah kolot di sawah ke. Roti leuweung. Itu kan gawe anu dimakan kudu nyerentak nyawah mah. Anu tambah segala. Petik mah. Cai. Nyong ki ah. Nambah. Ya petai di mana tuh? Ayam nyampak. Ya. Tati buat tati landes. Jadi ya. Yang minta. Suruh basok. Nah, ibu sih ya. Lihat masakernya. Akat. Mau ya muak yang kok muak gak? Oke. Waktu dia nyata aja kamera. Nang minta sak. Oh, iya tenang. Kau iraha eta ki. Ini apa emang?